Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. La sagirata kaca 43. La sagirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka padluhu. La sagirata kaca 43. La sagirata ora nono dosa cilik iku maujud idza qabalaka ing dalem tatkala madhep ing sira, ing dalem tatkala nemonin ing sira opo adluhu adile Allah wala kabirota lan ora nono dosa gede iku maujud iza wajahaka ing dalem tatkala madhep ing sira opo padluhu anugrahe Allah. La sagirata idza qabalaka adluhu. Ya Allah, di antawis ya sifat Allah teh nyaeta Allah Maha Adil. Wana dialita. Di antawis sifat Allah teh nyaeta adil. Ya. Di antawis sifat Allah teh adil. Allah Maha Adil. Di antawis sifat Allah deui Allah teh Rahman Rahim. Kasifatan ku sifat rahmat. Ya, Maha welas asih. Ya Allah, ya. Ketika orang tersedikir, ya. Ketika orang tersedikir, langgeng dikir teras, tangke bakal kasakseni ku urang, ku basiroh urang, ku panon hate urang, adilna Allah. Katingali ku urang adilna Allah. Ya. Pandikir teh dikirnya. Itu alat keur ngabukakeun hate urang. Alat supaya hate urang kasap. Ya, terbuka. Basiroh urang terbuka, panon hate urang terbuka. Sehingga nalika basiroh urang geus terbuka, maka urang bakal nyaksikeun Allah. Ya, bakal nyaksikeun Allah, ningali Allah. Dan ningali Allah itu ku basiroh, ku panon hate. Ya, ningali Allah itu ku basiroh, ku panon hate. Tadina ningali Allah itu biasana diawali dengan ningali af'alna Allah, padamelan Allah. Syuhudul af'al kata Nabi, musyahadah af'al, nyaksikeun padamelan Allah. Kumaha nyaksikeun padamelan Allah? Ketika urang ningali naon wae, ketika urang ngalaman naon wae, ketika urang ngarandapan naon wae, ketika ka urang keuna naon wae, terjadi ka urang naon wae,
maka nu katingali nu kasakseni ku basirah urang langsung otomatis bahwa eta teh pagawean Allah. Nah, itu boga duit katingali pagawean Allah na. Teu boga duit katingali pagawean Allah na. Sehat katingali pagawean Allah na. Gering katingali pagawean Allah na. Urang bunga katingali ku basirah urang pagawean Allah na. Urang repot katingali eta teh pagawean Allah. Sehingga ketika basirah urang nyaksikeun panon hate urang nyaksikeun kana pagawean Allah, moal aya ngarasula, moal aya bingung, moal aya hariwa. Itu ketika teu pagawean Allah. Aya na repot itu kusabab teu katingali pagawean Allah na. Termasuk ketika orang aya amek kabatur, itu kusabut kali pada Allah. Nah, teman cek, ya? Amek kasirangga, mana sirangga? Ada nggak? Hah? Allah. Ya? Kesel kasirangga itu kusabut tinggali bahwa di sirangga itu aya pagawean Allah, tajali pagawean Allah. Ya? Ayana kesel, ayana amok, ayana ngewa. Itu kusabab non teka tingali pagawean Allah na. Termasuk ayana repot urang boga hutang, teu boga duit, ngerasa repot, ngerasa riweuh, teu kusabab teka tingali pagawean Allah na. Bingung. Kusabab teka tingali pagawean Allah. Kaditu na nyalahkeun kaditu kadieu. Wah. Ieu bawa-bawa ku si anu, bawa-bawa ku anu. Wah, santet mah, sihir mah sekali dibaca. Teu puguh-puguh teuing, batur teuing nyihir teuing henteu, teuing nyantet teuing henteu, teuing neluh teuing henteu. Bawa-bawa ieu mah dagang teu laku teh kusabab awas ya. Allah jadi tiis teh buah-buah ku sabab anu ya Allah tah eta ku sabab naon teu katingali pagawean Allah. Awas ulah nyalahkeun ka ditu ka dieu ya aya nyalahkeun ka ditu ka dieu teh ku sabab teu katingali pagawean Allah na ta basirah urang na masih keneh lolong. Panon hatena masih keneh lolong. Ya. Teh. Ayana amek, ayana ngewa kabatur, ayana urang bingung, repot, riweuh, kadi nyalahkeun ka ditu ka dieu kusabab naon? Teu katingali Allah na, teu katingali pagawean Allah na. Tika tetamba tetamba itu ka dieu tetamba ka dieu tetamba. Allah yang lawan. Aduh jajatennya. Allah. Tapi lamun katingali pagawean Allah nah bakal genah orang hirup. Ya, bakal genah. Bakal genah. Urang moal paduli batul ngewaeun atawa henteu ka urang. Batur ngewaeun atawa resepkeun ka urang teu paduli. Erek batur muji, erek batur nyacat ngagoreng ka urang moal paduli lamun katanya pagawean Allah. Allah Rabbi karim. Moal nyalahkeun ka ditu ka dieu lamun katanya pagawean Allah. Pasti langsung balik ke Allah. Ah ieu mah ku Allah. Paling nyalahkeun ka Allah. Wah ini kita nyalahkeun ka Allah. Allah sia. Ya mending nyalahkeun Allah lah. Nyalahkeun Allah balik di ka Allah gitu. Gusti pan itu ke Gusti, manya tadi ubaran di ke Gusti gitu. Kena gitu. Gusti, ieu teh ku Gusti, anu bakal bisa nyageurkeun age Gusti. Manya teh cager. Gitu.
Gusti, ieu teh ku Gusti ti Gusti anu bakal bisa ngabereskeun ka Gusti mah nya teu beres ku Gusti mah. Mending keneh kitu. Langsung to the point. Rasa itu kan ngamainya riweuh. Riweuh ngamai itu kan dia. Nah, eta. Dikira itu supaya terbuka eta. Supaya terbuka basirah urang. Ya. Basirah urang, pan hati urang terbuka katingali Allah. Terus dikir urang terus dikir. Tangke tahapan selanjutnya, ke Allah bakal merek terbuka na basiroh urang nyaksikeun sifat Allah. Nyaksikeun sifat Allah. Ya. Oh, itu pagawean Allah. Ari Allah pasti welas asihna. Ari Allah pastinya ahanana, ari Allah pasti bageurna. Ieu teh kanyaah ti Allah. Kan gitu. Ketika hese duit kanyaah ti Allah. Boga duit kanyaah Allah. Gitu. Sehat kanyaah Allah, gering kanyaah Allah. Allah Nabi Karim. Awasnya. Ya. Ketika orang nyaksikan terbuka hati orang ya. Ya. Ya kupingin lah ulah ngiring nyarios. Ya. Ketika terbuka hati orang bakal nyaksikan ya. Orang bakal nyaksikan ya. Nyaksikan kabeh dina pagawean Allah. Kabeh dina pagawean Allah di dinya eusina aya rahmat Allah aya kanyah Allah. Awas, tanpa kecuali. Lamun urang terbuka basirah urang panon hati urang nyaksikeun bahwa dina sakabehna pagawean Allah aya rahmatna Allah. Aya kanyahna Allah. Ketika Allah nibakeun ka urang boga duit katingali ku urang eta aya rahmatna Allah di dinya. Ketika Allah nibakeun ka urang teu boga duit di dinya aya rahmatna Allah. Ketika Allah nibakeun ka urang boga hutang aya rahmatna Allah. Dina teu boga hutang ge aya rahmatna Allah. Dina nikmat aya rahmatna Allah, dina musibat aya rahmatna Allah. Kabeh Allah. Tanya perlu dikirnya. Nyaksikan rahmatna Allah. Ya termasuk termasuk dina maksiat. Termasuk dina dosa. Dina taat aya rahmatna Allah. Dina maksiat oge aya rahmatna Allah. Hebatnya Allahnya. Allah. Ini semua ripuh hidup tegenah gitu. Dina taat aya rahmatna Allah, dina maksiat oge aya rahmatna Allah. Aya kanyahna Allah. Pan taat menang Allah, maksiat oge menang Allah. Awas ye. Tapi harus kudu bener dikirna nya. Lamun teu bener dikirna salah tangkap ye. Salah memahami lamun teu bener dikirna masalah memahami. Ya. Taat maksiat menang Allah. Sami halna nikmat sareng musibat menang Allah pada melan Allah. Tadina taat aya rahmatna Allah, dina maksiat oge aya rahmatna Allah. Lamun urang bener tah nyaksikeun terbuka basirah urangna. Aya kanyaah Allah. Sabab ieu kieu di antawisna ieu rahasiana. Lamun jelema teu migawe dosa, teu boga dosa, teu nyieun dosa, jelema ieu urang misalkeunnya urang dikerasakeun ku Allah salilana ibadah taat ka Allah teu maksiat.
kemungkinan besar orang pasti kawas barsiso. Barsiso hiji ulama ahli ibadah di zaman Kangjeng Nabi Musa. Ya. Mana ahli ibadah terus ibadah. Ilmu na jago pangluhung na dina waktu harita. Ya. Tapi manehna takabur, ujub, kusabab ngarasa mana tukang ibadah. Kusabab ngarasa mana ilmu na panghebatna. Jadi ujub. Sanekeun ujub teh dosa gede. Ari ujub teh naon? Ngaku pagawean Allah diaku ku urang eta ujub. Pan teu aya pagawean sarian pagawean Allah. Aya termasuk salat urang, taat urang eta pagawean Allah diaku ku urang. Eta ujub. Ngarasa urang ibadah, ngarasa urang amal. Eta ujub. Ngaku pagawean Allah ujub teh, ya. Ngaku pagawean Allah diaku ku urang. Eta ujub. Cing. Dosa detik dosa gede. Urang wae nya, urang boga pagawean, diaku ku batur genah teh. Teu genah. Ya. Urang boga pagawean diaku ku batur. Nah ari maneh. Ngunah we ngaku pagawean. Pagawean saha? Pagawean saha diaku ku maneh. Allah Rabbi kita. Tah matak dosa itu eta di antarana hikmahna manfaatna Allah nyiptakeun dosa, Allah nibakeun dosa ka urang itu supaya urang teu ujub. Tuh nya buktos kahartos paham bahwa dina dosa ya rahmatna Allah. Tak kitu ngemesekna nya mesekna kitu. Kan mesekna ku dikir lain ku pikiran ya. Allah Rabbi Karim. Ya. Allah. Ya. Itu ayat ya tadi patapa membina ayat mata ayat tah. Dina sarahna 4 ya kaca 40 itu tadi dina luhureun matan anu nembe tah nya di majajar. An-dzanba nah 5 jajar kaluhur ya 5 jajar kaluhur tina matan la sogirota an-dzanba maniun min wujudil uzbi alladhi huwa a'damu hijabin bainal abdi wa baina maulahu ya Allah ya an-dzanba maniun min wujudil uzbi alladzi huwa a'dhamu hijabin bainal abdi wa baina maulahu. Saestuna dosa teh anu nyegah anu ngahalangan tina ayana ujub. Ari ujub eta ya. Panggede-gedena hijab antara urang jeung Allah adalah ujub. Awas. Panggede-gedena hijab panggede-gedena hahalang, pangkandel-kandelna hahalang antara urang jeung Allah nyaeta ujub. Ya. Panggede-gedena hahalang, pangkandel-kandelna hijab, hahalang antara urang jeung Allah adalah ujub. Nya teu pangkandelna kumaha, teu panggedenan kumaha teu. Pagawean Allah di aku ku urang coba. Ya. Teu aya padamelan sarian padamelan Allah. Terus aku kurang aya pagawean Allah.
Urang ngaku ngarasa urang sholat. Pedah sok sholat dina awal waktu. Pedah sok sholat di masjid. Pedah sok sholat berjamaah. Pedah sok terus sholat. Mata kali-kali Allah nibakeun ka urang teu sholat dina awal waktu, teu sholat berjamaah, teu sholat dina waktu. Nah supaya kitu eta teh. Supaya orang teu ngarasa eta teh pagawean urang. Supaya orang henteu ujub. Ya. Sakapeung salat teh kaliwat di kodoa. Teh. Pan kata hakikatna mah ku Allah. Itu rahasiana itu supaya orang teu ujub, teu ngarasa bahwa eta teh pagawean urang. Ya Allah. Tasarikeun ujub itu pangkandel-kandelna hahalang hijab antara urang jeung Allah. Tapi sanes hartosan awas ya sakali dinya. Sanes hartosan urang ulah terlibat nya naon? Sanes hartosan urang kudu migawe dosa, kudu terlibat dosa sanes. Ya sanes. Sanes berarti urang kudu nyapirakeun kana dosa sanes. Ya. Ngan tu rahasiana Allah nyieun dosa teh eta. Allah nyieun nibakeun ka urang maksiat eta supaya urang teu ujub. Tapi sanes hartos urang kudu migawe maksiat awas. Sanes berarti sanes hartos urang kudu migawe dosa sanes. Ngan rahasiana eta diantawisna supaya urang teu ujub, supaya ngarasa hina hareupeun Allah. Ya. Ketika urang ngarasa hina hareupeun Allah, itu pada hakikatnya orang mulia hareupeun Allah. Ya. Ya. Ketika orang aya migawe dosa, tematak ya. Itu kadang-kadang bisa lebih halus preman daripada tukang cicing di masjidnya. Masa tukang cicing pedah tukang cicing di masjid bukan jadi lebih hebat, ngerasa hebat tibatan preman, awas. Ya. Ade. Ulah pada orang tukang cicing di masjid, tukang wiridan, tukang sodakoh ngarasa hebat tina tibatan jalma tukang maksiat. Bisa jadi tukang maksiat itu lebih hebat tibatan tukang ibadah. Sebab tadi teh ku maksiat, ku dosa bisa ngaleungiteun ujub. Bisa ngaleungitkeun bisa ngajadikeun ngarasa hina. Soalnya jalma nu ngarasa hina hareupeun Allah, ya otomatis leuwih hebat tibatan jalma nu ngarasa mulia. Allah Rabbi Karim. Ya, tuh deh. Ya rahmatna Allah. Ya. Di sana na rahmatna Allah. Tapi sanes kali dia sanes hartos berarti urang kudu migawe dosa sanes. Ya sanes. Tetap dosa itu kudu dihindari ku urang. Kudu dijauhan ku urang. kudu berusaha dijauhan. Ketika orang aya dina gelimang dosa, dina gelimang maksiat, wayahna orang kudu berusaha keluar tina pagawean dosa eta, ulah terus dipigawe. Ya. Jadi ulah migawe dosa. Ketika orang aya dina pagawean dosa, orang kudu keluar tina pagawean dosa eta. Gitu. Allah. Tula sogirota idza qabalaka adluhu. Tadi antara sifat Allah itu adil Allah. Allah itu maha adil. Ya, Allah itu maha adil. Maksud orang ulah nyepelekeun kana dosa, awas. Ya, saur tadi awas tadinya kade. Sanes hartos berarti orang ulah migawe, sanes hartos orang kudu migawe dosa. Sanes hartos orang kudu migawe maksiat sanes. Sanes hartos orang kudu ngalalaworakeun kana dosa, awas. Sanes orang hartos urang kudu ngaremehkeun kana dosa, sanes awas. Awas. Ya, ketika dihadapkan dengan sifat adilna Allah, teu aya istilah dosa leutik.
dosa ya. Ketika dihubungkan ke Allah teu aya istilah dosa leutik. Ya. Udah sok sering ada contoh ya. Teu remeh. Ya contoh nu paling itu remeh. Oh, urang ulah ngarasa teu dosa ketika urang dahar nyesakeun remeh na piring. Allah. Ulah ngarasa teu dosa ketika orang tuang nyesakeun remeh na piring. Itu bakal dihisab ketika sifat adilna Allah yang hareup ka urang, dohir di urang, sekecil apapun kesalahan urang itu bakal dihisab ku Allah. Pasti bakal dihisab ku Allah. Ngomongkeun batur, urang geus urang ulah asa dosa leutik. Urang aya kesel na hate ka batur. Ya. Aya kesel na hate ka pamajikan. Aya kesel hate ka budak. Kesel hate ka dulur ka tatangga. Ulah dianggap dosa leutik itu. Ketika dihadapkan dengan sifat adilna Allah, la sogirota. Dosa leutik. Allah. Ya. Allah. Dosa itu, ya, ketika dihubungkan ke Allah mah, dosa nu kumaha wae, ketika dihubungkan ke Allah, teu aya istilah dosa leutik. Dosa nu kumaha wae. Dohir bentuk dosana, batin bentuk dosana. Ketika dihubungkan ke Allah, teu aya istilah dosa leutik. Kabeh ge dosa gede. Mata kudunya istighfar teh. Ya, minta hampur teh kudunyaan urang ka Allah. La sogirota idza qabalaka adluhu. Dosa leutik ketika yang hareup sifat adilna Allah ka urang. Teu aya. Dosa leutik, kabeh dosa gede. Allah Rabbi Karim. Ya. Mata para arifin billah, para wali itu kan sanapas teu dikir itu merasa dosa gede. Sakali napas teu diisian ku zikir. Itu ngerasa dosa gede. Komo urangnya, ya Allah. Geus ragu maka Allah, geus hate teh cusos ka ditu ka dieu. Eta musyrik teh. Ketika hate cusos, pikiran cusos, eta teh musyrik. Inna syirka la dulmun adim cek Allah. Tak musik teh gitu musik teh. Ketika hate atau pikiran orang cusos karena perkara salianti Allah. Ngait karena perkara salianti Allah. Gumantung karena perkara salianti Allah. Tetegenan karena perkara salianti Allah. Cusos. Eta musyrik awas, ulah disangkalin musyrik awas. Ku di aku awasnya. Nges di aku terus istighfar. Kudu rumah saya dosa gede. Inna syirka la dzulmun adim. Cek Allah. Saya tanu musyrik teh padoliman anu sangat luar biasa. Dosa anu sangat luar biasa. Allah Rabbi Karim. Ya Allah. Ya. La sogirota idza qabalaka adluhu. Teu aya dosa leutik ketika yang hareup ka urang sifat adilna Allah. Betul sekecil apapun. Ya.
pasti bakal dihisab ku Allah. Pasti bakal dipetak pertanggungjawaban ku Allah. Ya, ketika dihubungkan ke Allah jadi sanggup mau cing urang yang harap ke Allah ya. Tamawa dosa leutik, tamawa dosa gede, dosa leutik we. Cing urang mereka polisi wae nya. Pan Allah teh leuwih gagah tibatan polisi. Leuwih gagah tibatan penjara Nusa Kambangan. Amun urang paling ngeri nya penjara teh Nusa Kambangan. Allah itu leuwih ngeri tibatan Nusa Kambangan. Sanggup teu urang ayeuna nya hareup ka Allah mawa dosa hiji bari jeung leutik. Kira-kira bakal sanggup? Allah, cacak-cacak mau ke polisi geus gibrignya. Urang can teu pernah ya ke polisi itu. Ya. Urang aya nu nuduh nyokot kaleci. Tapi kan dipermasalahkan kan zaman kemarin bisa dipermasalahkan. Kusab kaleci oge. Zaman kiwari mah. Nyokot kaleci dituduh ku batur, dilaporin ke polisi. Pan ngeseriu. Masalah kaleci bisa jadi kudu nebus 1 juta kadang-kadang. Bari jeung henteu kadang-kadang urang teh nyokot kaleci na teh. Tuhnya. Komo di mahkamah Allah. Allah Rabbi Karim. Ya Allah. Tapi awas ulah leutik hate di wala kabirota idza wajhaka padluhu. Ya hebatnya. Ulah leutik hate. Wala kabirota. Eueuh dosa gede. Ya Allah mah hebatna Allah tinggalinya. Ya Allah. Wala kabirota. Eueuh dosa gede. Idza wajhaka padluhu. Ketika nyang hareup ka urang padoalna Allah, rahmatna Allah, anugerahna Allah. Nu ti pakamari teh ya. Sok sarian jelema, ya aya jelema dosana minuhan langit jeung bumi katut eusina. Dibandingkeun jeung rahmatna Allah eueuhna naonan. Dibandingkeun jeung pangampurana Allah eueuhna naonan. Eueuhna naonan dibandingkeun jeung rahmatna Allah. Moal satay kukeun acan. Dibandingkeun jeung bageurna Allah nyaahna Allah mah. Dibandingkeun jeung maha pangampurana Allah mah eueuhna naonan. Naonan asa bener we daek istighfarna, daek minta hampurana, daek tobatna balik ka Allahna. Aya istilah jelema anu teu dihampura ku Allah. Moal aya jelema anu teu dihampura ku Allah ketika eta jelema daek istighfar minta hampura ka Allah. Bari bener istighfarna. Ya. At-taib minadanbi naon? Kaman ladan balah. Jalma anu tobat tina dosa seperti jalma anu teu boga dosa. At-taib minadanbi kaman ladan balah. Jalma anu tobat tina dosa seperti jalma anu teu boga dosa. Moal aya istilah awas. Ya. Moal aya istilah dosa teu dihampura ku Allah. Dia mau repot kudu aya sidang ka hiji, sidang ka 2 sampai kasasi, kudu aya PK dari kawas ayeuna si Jessica Wongso kasus Pina. Moal kudu aya kitu ka Allah mah. Ya. Pan kita di pengadilan dunia mah, aya pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
Mahkamah Agung. Kete aya lamun hayeuteun aya kasasi, aya non? Aya irigasi. Kayak non garasinya. Garasi. Lamun tahun kudu PK. Peninjauan kembali. Aya pra-peradilan. Mau kudu kitu ka Allah mau ribet. Mau ribet. Mang Deni mau ribet dengan Allah. Pengadilan Allah. Ya. Orang yang terbebas tina hukuman ti Allah itu malah kudu ribet. Kudu aya pra-peradilan. Kudu aya PK. Malah kudu gitu moal. Kudu aya peninjauan kembalinya. Kawas aya rame kasus Pina dan Eki. Ada apa artinya. Itu pelajaran berharganya. Ini Jessica Wongso. Bebas bersyarat mengajukan PK supaya dibebaskan tina naon cap narapidana. Ya. Mengajukan PK Jessica Wongso. Supaya terbebas tina cap eta cap manehna sebagai narapidana, mantan narapidana. Itu ka Allah tuh kudu kitu ka Allah. Asal daek istighfar, minta hampura. Nu bener ka Allah, tobat balik nu nyaan ka Allah. Kena nya balik urang. Terus urang ulah paduli kana pelayan jelema. Kan ulah jelema mah. Adek nganggap ka urang berandalan, adek nganggap ka urang preman, adek nganggap ka urang tukang ibadah. Ah, kan malah. Tong paduli pelayan jelema mah. Nyebutkeun ka urang jelema bager, nyebutkeun ka urang jelema goreng, tong paduli lah. Tong paduli. Keun we. Nah. Kudu urang diperhatikan pelayan Allah ka urang. Tong paduli lah urang. Jadi ka Allah itu simple. Tuh tanya. Tah, hartosna kumaha yang praktekna? Tanya udah kana praktekna ya. Tadi teu aya dosa leutik ketika dihadapkan dengan sifat adilna Allah. Kabeh ge dosa gede ketika dihadapkan dengan sifat adilna Allah. Teu aya dosa gede ketika dihadapkan dengan sifat padolna Allah, dengan sifat Rahman Rahimna Allah, bagirna Allah. Tak ada dosa gede. Kabeh ke dosa leutik di hadapan Allah itu. Ketika dihadapkan dengan rahmatna Allah, kanyahna Allah, magfirahna Allah. Hartosna kumaha praktekna ye. Lainna praktekna. Ya, praktekna urang ulah tadi teh ngaremehkeun, ngalalaworakeun kana dosa. Sekecil apapun dosa urang tong diremehkeun, tong dilalaworakeun. Bahkan anu siga teu dosa tadi molar model remeh teh, apa siga teu dosa. Da kusaha sebagai jadi pagawean kebiasaan asa teu dosana teh. Geus jadi kebiasaan jadi asa teu dosa. Paya teu dosa. Urang kudu selalu aya khauf. Kudu ngarasa sieun ka awas. Ya, kudu sieun, kudu hariwang urang ketika dihadapkan karena pengadilan Allah. Kudu sieun, kudu hariwang, kudu aya khauf. Sieun hariwang urang ku Allah. Sieun hariwang Allah teu ngampura kana dosa urang. Tapi tong berlebihan deui. Kudu barengan jeung roja ku sabab Allah itu bager. Itu barengan jeung roja. Roja orang berharap karena rahmatna Allah. Berharap karena magfirahna Allah. Gitu. Ya. Di praktekna gitu praktekna. Kadang orang didramatisir kadang-kadang jelema teh. Lamun jelema tukang maksiat didramatisir, "Yuh, buah-buah Allah teh moal ngahampura." Pasti Allah moal ngahampura ieu teh. Ku sabtu paham teh ya. Jelema premannya babaturan Mang Deni. Ku sabab tukang cicing di jalan teu paham ka Allah. Wah, ieu dosa aing moal dihampura ku Allah. Dosa geus teu ka itu. Eta teh ku sabab teu paham ka Allah. Didramatisir. Ya. Tuh bawa-bawa itu mau dihampura ku Allah tuh bawa-bawa. Dramatis tuh. Dosa itu tong di pikiran. Ketika orang rumasa, orang kudu rumasa boga dosa,
kudu selalu rumasa gede dosa. Ya. Kudu selalu rumasa boga dosa, kudu selalu rumasa gede dosa. Ngantong didramatisir. Balikeun ku urang kana rahmatna Allah. Itu. Kana bagirna Allah. Tong dramatisir tinggal orang istighfar, minta hampura balik ke Allah, orang berharap kana pangampuran Allah, berharap kana rahmatna Allah. Tong dramatisir kurang. Jadi tong dianggap tik, ya dosa teh, oge tong dianggap gede anu berlebihan. Awas, gitu. Tong dianggap letik, tong dianggap gede anu berlebihan. Kudu ngarasa loba dosa, kudu ngarasa gede dosa, ngan tong dramatisir. Orang ngarasa loba dosa, ngarasa gede dosa, terus istighfar balik ke Allah, nyerah ke Allah, berharap orang kana rahmatna Allah. Ya Allah. Seperti saya tanya, kudu dihariwangkeun itu ketika dipika benduk ku Allah. Ya. Sabuke ketika orang ngaremehkeun kana dosa, ngaremehkeun kana naon gitu. Itu matak jadi asbab orang dipika benduk ku Allah. Ketika orang cuscos karena perkara salianti Allah, itu jadi asbab orang dipika benduk ku Allah. Tanu kudu dihariwangkeun eta ku urang dipika benduk ku Allah. Sabab ya, cantang tu jelema tukang ibadah, itu cantang tu awasnya, cantang tu jelema tukang ibadah, ahli ibadah itu dipika ridho ku Allah. Cantang tuh bisa jadi ahli ibadah itu dipika benduk ku Allah. Sawangsulna cantang tuh tukang maksiat, tukang migawe dosa itu dipika benduk ku Allah. Bisa jadi tukang maksiat, tukang migawe dosa dipikanya ku Allah. Sedangkan orang itu teu apal. Anu cantang tuh eta teu teu apa. Mun ayeuna posisi urang ayeuna. Urang apal teh ayeuna posisi urang ayeuna dipikanya atawa dipika benduk ku Allah. Kan teu apa. Posisi urang ayeuna nah urang teh dipika ridho ku Allah, nah dipika benduk ku Allah posisi urang ayeuna. Teu apa. Teh eta anu kudu hati-hati. Kudu selalu hati-hati. Urang teu apal nah urang teh dina aya dina ridona Allah, nah aya dina benduna Allah. Nah urang dipika ridho ku Allah, nah urang teh dipika benduk ku Allah. Awas ulah melak cangkengna irung pedah tukang wirida, tukang ngaji, tukang getol salat, getol sodako. Ngarasa geus dipika ridho ku Allah. Nauzubillah. Ya, kade. Coba cantang itu. Cantang. Sawangsulna pikeun jelema tukang migawe dosa, cantang tuh dipika benduk tong leutik hate. Jadi intina mah tong takabur, tong putus asa. Gitu. Pertengahan. Tong takabur, tong putus asa. Ta jurusna naon? Jurusna tawakal. Nah, jurusna ku tawakal jurusna beunangna. Tawakal dosa ge ku tawakal. Yang hareupan taat ku tawakal, nya hareupan maksiat ku tawakal. Hese duit oge ku tawakal. Hutang gede oge ku tawakal. Nah, jurus nu paling eta. Jurus eta jurus simpel. Tawakal beunang. Kabeh tawakal beunang kabeh. Ieu tawakal pasrah, nyerah ka Allah. Narima ridho kana papasten ti Allah. Ya, beunang kabeh? Beunang kabeh. Jadi bakal genah.
Allah. Ya. Pasrah, narima, ridho, nyerah kurang ke Allah. Ani wa iyali do'ifa wa pasiko wa munafiko wa mudtor. Nyerah Gusti. Saya setuna abdi, keluarga abdi lemah segala rupina, lemah iman, pasek, munafik, banget butuh ka Gusti, banget butuh kana pangampura Gusti, banget butuh kana rahmat Gusti. Gitu. Di aku kurang gitu. Ya. Gusti, saya sunah abdi sareng keluarga abdi teh lemah iman, pasek, tukang migawe dosa, munafik. Ya, tapi mutor banget butuh ka Gusti, banget butuh kana pangampura Gusti, banget butuh kana rahmatna Gusti. Allah, mangga Gusti nyangakeun. Pokona abdi bade seneng we ya wakil, ya wakil, ya wakil bunga. Dan kabeh geus diurus ku Gusti. Ya. Bunga cintarik ya wakil. Ya wakil. Itu mah ini cintarik ini. Ya wakil, ya. Naon nemungkeun ka bunga eta teh, tarik teh. Nemungkeun ka bunga bahwa kabeh geus diatur ku Allah, geus diurus ku Allah, geus dijamin ku Allah. Itu walaupun masih kena can karasa oge. Keun lah. Udah kitu mah loba mah can karasa dijamin ku Allah na teh, diurus ku Allah, diatur can karasa. Tapi pura-pura ditarik otak. Cintarik wiridana yo kill yo. Allah Rabbi karim. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.